Bismillahirrahmanirrahim. Wa baina yadaihi sareng eta tetep hareupeunana itu Ismail sab'una ari 70 alpa malakin tina arah-arah rebu malaikat ma'akuli malakin eta tetep sarta saban-saban malaikat junudun ari balad tentara minal malaikati anu tetep ti pirang-pirang malaikat sabauna an ari anu 70 alpa malakin tina arah-arah rebu malaikat fastaftaha mangka eta menta muka keun saha Jibrilu malaikat Jibril babas sama kana lawang langit kila dicaritakeun naon man eta saha hada ari mustafti Kola ngadauh itu Jibrilu ari ieu eta Jibril kila dicaritakeun naon waman ma'aka waman ari saha eta ma'aka tetep sarta anjeun kola ngadauh Jibril Muhammadun ari ieu Muhammad kila dicaritakeun naon waqad ursila lapad waqad ursila sareng nyata diutus itu Muhammad ilaihi kaitu sama wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat Bu Isa ari lapad Bu Isa naha diutus itu Muhammad ilaihi kaitu sama qalu ngadauh itu Jibril naam leres kila dicaritakeun naon marhaban bagea bihi pendak sarta Muhammad wa ahlan sareng jadi ahli haya muga ngahormat ka Kangjeng Nabi Muhammad saha Allah Gusti Allah min akhin anu tetep ti dulur lalaki wa min kholipatin sareng ti wawakilna Gusti Allah panikma mangka eta alus kacida saha al akhu ari dulur lalaki eta Muhammad wa nikma sareng eta alus kacida saha al kholipatu wawakil Gusti Allah ari Muhammad wa nikma sareng eta alus kacida saha al majiu anu datang ari Muhammad jaa anu datang itu Muhammad fafutiha mangka dibukakeun itu sama lahuma pikeun itu Jibril sareng Kangjeng Nabi falamma kholaso mangka samang-samang saasup itu malaikat Jibril sareng Kangjeng Nabi faidan mangka dina nalika kholaso fiha dina itu sama adamun ari Nabi Adam alaihi salam wahwa sareng ari itu Adam eta Abu Basyarin bapana manusia kahayatin halna sapertikeun bentukna itu Nabi Adam yauma khalaqa dina poenan ngadamal huka itu Adam saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ala suratihi netepan kana rupana itu Adam tu'radu halna datang alaihi ka itu Adam naon arwahul anbiya pirang-pirang rohna pirang-pirang nabi wa durriyatihi sareng pirang-pirang roh turunanana itu Adam al mukminina anu iman kabeh payaqulu tuluy ngadauh itu Adam ruhun ari ieu eta ruh thayyibatun anu alus itu ruh wa nafsun sareng awak-awakan thayyibatun anu alus itu nafsun ij'alu kudu ngajadikeun aranjeun kabeh kana itu ruh fi iliyin dina surga iliyin sumatu orodu tuluy didatangkeun alaihi ka itu Adam naon arwahu durriyatihi pirang-pirang rohna turunanana itu Adam al-kupari pirang-pirang anu kupur payaqulu tuluy ngadauh itu Adam ruhun ari ieu eta roh khabisatun anu goreng itu ruh wa nafsun tegesna awak-awakan khabisatun anu goreng itu nafsun ij'alu kudu ngajadikeun aranjeun kabeha kana itu ruh fisijin dina neraka sijin waroa sareng ningali Kangjeng Nabi an yaminihi tiblah katuhueunana Adam aswidatan ka pirang-pirang golongan wababan sareng kana lawang yakhruju anu kaluar minhu tina itu bab naon rihun angin thayyibatun anu seungit itu rih wa an simalihi sareng ningali ti belah kencaeunana Nabi Adam aswidatan kana pirang-pirang golongan
wababan sareng kana panto lawang yahruju anu kaluar minhu tina itu bab naon rihun angin khobisatun anu goreng itu rih mun tinatun anu bau itu ri faida nadoro mangka di mana-mana ningali itu Adam kibala yaminihi kajihat belah katuhunana itu Adam dohika mangka seri itu Adam wastabsaro sareng bunga itu Adam wa ida nadaro sareng di mana-mana ningali itu Adam kibala simalihi kajihat belah kencaeunana itu Adam hazana mangkana langsa itu Adam wabaka sareng nangis itu Adam fasalama tuluy maca salam alaihi ka itu Adam sahaan nabiyu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faroda tuluy ngajawab itu Adam alaihi ka kangjeng Nabi assalama kana maca salam summa qala tuluy ngadauh itu Adam marhaban bagya bil ibni pendak sarta anak lalaki as-solihi anu soleh itu ibni wan nabi sareng pendak sareng nabi as-solihi anu soleh itu nabi faqala tuluy ngadauh sahaan nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hada man eta saha hada ari ieu jalma ya Jibril he Jibril qala ngadauh itu Jibril hada ari ieu eta abuka bapa anjeun Adamun tegesna Nabi Adam wahadihil aswidatu sareng ari ieu golongan eta nasamu banihi awak-awakan turunanana itu Nabi Adam pa ahlul yamini mangka ari ahli tibelah katuhu minhum ti itu aswidah minhum anu tetep ti itu aswidah eta ahlul jannati ahli sawarga wa ahlus simali sareng ari ahli tibelah kenca minhum ti itu aswidah eta ahlun nari ahli neraka faida nadoro mangka di mana-mana ningali itu Adam kibala yaminihi ka belah jihad katuhunana itu Nabi Adam dohika mangka seri itu Adam wastabsaro sareng bunga itu Adam wa idana doro sareng di mana-mana ningali itu Adam kibala simalihi kajihat belah kencaeunana itu Adam baka mangka ceurik itu Nabi Adam wahazana sareng prihatin itu Adam wahadal babu sareng ari ieu bab alladzi anu an yaminihi anu tetep ti belah katuhunana itu Nabi Adam eta babul jannati lawangna sawarga idana doro di mana-mana ningali itu Adaman kajalma yadkhulu anu asup itu manhu kana itu bab min dzurriyyatihi anu tetep ti turunanana itu Nabi Adam dohika mangka seri itu Adam wastabsaro sareng bunga itu Nabi Adam wal babu sareng ari lawang panto ala di anu an simalihi anu tetep ti belah kencaeunana itu Nabi Adam eta babu jahannama lawangna neraka jahanam idana doro di mana-mana ningali itu Adam man kajalma yadkhulu anu asup itu manhu kana itu jahanam min dzurriyyatihi anu tetep ti turunanana itu Nabi Adam baka mangka nangis kangjeng Nabi Adam waha zana sareng prihatin itu Nabi Adam summa mado wallahu a'lam bishawab.